Yo, manehnya hote. Aing mah mani geuleuh ka salaki aing geura. Di imah teh hayu we hees we digawe hanteu geura kabisana teh hees, madang geura nguseup. Nah ikirah digawe. Nah ceuk aing mah. Kapan salaki urangnya di imah teh kitu. Teu mah eueuh dahareun di imah sok ngamuk geura. Adi gawe tara boro-boro digawe merean duit sapopoe gentara. Heueuh nya napang kumaha ceuk aing mah. Motor butut menta deui ka awewe duitna teh mun maneangan ceuk aing mah hayu we hees kabisana teh. Sugana laki zaman ayeuna mah kararitu tara aya nu ngamaroda sakitu geus kawin ge tara ngabelaan awewena kala awewena nu ngabelaan lalaki atuh kitu mah. Ayeuna teh salaki aing teh can hudang-hudang acan geus jam 11 ge. Kabisa teh hees, aing mah geus rapi sagala teh beberes imah, ngumbah motor, masak geus beberes eta can hudang keneh salaki aing. Sugan kudu dibanjur ieu mah. Heueuh atuh sarua keneh kitu mah, urang ek ini teh lah, urang kanjuk asinan. Ujung lah. Yo, hudang. Tuh dempo jam, geus jam sabaraha. Aing mah geus beres sagala genan, geus madang 5 centong. Ieu hees keneh kantun loba kahayang. Hudang ya, hudang. Aing kudu ka mana atuh ya teh? Lu nguseup nengan dengan kejo. Nguseup we jeung nguseup meunang lauk hanteu, meunang saeutik ge kalah dibikeun ka batur sia mah mun maneangan pagawean geuat ya. Nuh, teuing aja da we di imah. Digawe sia teh lah aing mah rujit. Aduh, ya pamajikan ngecemring wae aing aduh. Entak pusing kana ceuli dengan gawe kitu lah. Ya, hudang maneh teh dempo tuh jam geus jam sabaraha hees wae lain mah digawe maneh teh. Rudet nempon agen. Duh, aya naon atuh? Ganggu pisan. Kieu yang gawe kudu ka mana tuh? Gelang hese kieu. Da gawe mah loba tuh manehna we nu embung berusaha mah nya teh cicing wae di imah kieu mah hees we jeung hees. Ai dahar anggar hayang. Nah tuh neanganna. Urang geulen teu berusaha ieu hese. Neanganna teh. Muja-muja tuh ka kokompo mitareh menang duit. Heuh atuh ya Indit. Hut. Kopi kan ieu mah. Cuman ieu pisan subuhna tuh. Parahang ki sungut. Kopi udud. Gorengan ranginang nyokot-nyokot naon di jero ujung. Kanjana ka balik sedagang kicimpring. Nanaon di mah aing ge dahar ujung uyah. Boro-boro kopi, boro-boro ranginang. Teu payu aing ge kamari dagang genan lah. Ing nyoba duit geus geus. Tinggal 5.500. Kemana nya euy? Cuang nipu we ra. Sugana atuh aya tipu-tipueun ieu teh. Nya teh tipu-tipueun zaman kiwari. Bisa meureun nipu. Bisa mending keneh nipu heuy. Nipu we lah. Heueuh alus cuang nipu we. Tapi ek nipu naon? Wayang kiwari. Bisa ditewak polisi kumaha? Mau ditewak polisi? Cuman kiwari mah udah geus loba sosial media. Kunaon cuang mending keneh nipu dina sosial media. Cuang gembor-gemborkeun anu bangsa pesugihan anu gitu-gitu nih anu ngadatangkeun duit gitu. Kete pan datang gitu teh jaman anu baroloh teh anu ek muja minta duit. Mending keneh eta heuh. Heueuh alus tapi kumaha carana euy? Loba da ek nipu teh. Asa hese da. Bating pusing-pusing. Geus cang tuturkeun we aing yuk. Erek. Mun erek aing teu cek pamajikan aing. Yuk. Cek aing can pepe jajang pamajikan aing. Jeung saeutik heula aing kepijah heula. Urang ek usaha heula ka ditu teh jeung si Huut yeuh. Kayak mun aing neangan bejakeun nya. Neangan duit gede gitu. Oke ku orang dibejakeun ari aya nu neangan mah atuh da bari ge saha nu rek neangan mah. Heeh, bejakeun we.
kaharep tah ka warung neangan pianjukeun. Usum keneh nganjuk salaki aing dong loba duit. Ih, ning salaki maneh loba duit, nanti gawe naon? Kurang terek di bejaan, tapi maneh tong ibur ka batur. Salaki orang masuk jeung si Putri ka ditu ka Karamat Gede. Heuh kitu, atuh urang rek ngabejaan salaki urang mi loba duit ka salaki maneh. Cih, salaki aing lagi kapan geus indit. Ulang kewe di bejaan deui. Kaslay ka mana? Teuing da tadi mah indit tadi teh digawe ku urang. Digawe di mana sih Kaslay? Sakitu hesenana ngan pagawean usum sakieu. Heueuh pan si kasai ge kalah uang leong tepugu da uluh pigaweun. Atuh lah, aing neangan si Kaslay. Dok, dia lah geraya. Naon? Bisi papangijang salaki aing bejakeun. Kabejakeun naon? Bejakeun kasih kaslay amun papanggi kitu ka gunung gede ka Karamat Gede. Da salaki si aing ge beunghar ti dinya mah. Hosog, ke mun panggih dibejakeun. Iya hese na nyangan cucumu kok. Tadi can menang. Kaslay kumaha? Si Kaslay. Neangan naon sih alay yuk? Batu di burangkil kieu. Nyangan cucumu pan ya aing jang useup euy. Rungsing aing di imah carekan wae. Heueuh aing geus sarua lae rungsing aing di imah mah carekan wae ka awewe aing Kita neangan gawe aing pusing sakitu hesena neangan gawe ayeuna sigra. Pan aing ge frustasi man taking nguseup ge. Ieu aing neangan ka mana-mana teu meunang-meunang. Oh heueuh lah aing teh katalatahan ku pamajikan sia. Cenah bisi sia hayang beunghar mah kaditu cenah ka Karamat Gede. Da si Bojek ge beunghar kadinya cenah ka Karamat Gede mah loba duitna. Tuh nya. Ya atuh lah cong ka ditu yuk. Heuh aing ilu sebenarnya beunghar.